Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslun ibayani jami'ima wajaba bil iman. Paslun ariye taji pasal anu tetep dinamartelakeun saban-saban atawa sadaya perkara anu wajib kalawan ieu perkara ngaranna iman. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep. Nah ieu pasal bade nerangkeun tentang sadaya perkara nu wajib ku ieu perkara ngaran iman. Sareng pirang-pirang dalil anu nuduhkeun kana hakikatna iman. Dicarioskeun bahwa rukun iman teh sadayana aya genep. Naon aya ngaran iman? Lamun selama ieu jelema teh nyebutna iman teh percaya maksudnya. Secara bahasa iman teh tasdikul qalbi, ngabenerkeun ku hate. Jadi mutlak ku tasdik cek hate ngabenerkeun, percaya iman ya hati teh. Rek kana urusan naon wae eta mah. Secara bahasa iman teh ngabenerkeun ku hate berarti percaya gitu ya. Tapi nu dimaksud di dieu mah nu ngaran iman teh nyaeta ngabenerkeun kana sagala perkara anu dongkap ti Kangjeng Rasul, anu dicanak ku Rasul. Hartosna Rasul nyalak naon? Nyalak agama. Rasul nyalak agama dibenerkeun ku urang. Tah yang ngayakinkeun kana agama eta nu ngaran iman cek syarat di dieu nya. Mima ulima binadini bidaur lamut lakon. Tangga benerkeun mah rek padauga nganetepkeun ku hate kalawan dalil atawa cuma taklid. Dalil teh kumaha? Percaya ka Allah teh yakin ku dalil-dalilna, yakin ku keteranganana. Oh, ieu teh Allah teh nya aya. Iman ka Allah, dalam Allah teh aya mah ieu keterangan anu kieu. Make dalil, make pemikiran hate. Aya nu taklid. Taklid mah ada ti guru urang teh kudu iman ka Allah. Sekolah urang kudu iman ka Allah, cek kiai kudu iman ka Allah. Oh iman ka Allah. Tah eta mah taklid ngaranna kitu mah. Nya. Jadi aya anu langsung jajim ku pemikiran sorangan, kalau make dalil aya anu taklid nurut kumaha guru, kumaha kiai, kumaha kolot gitu. Kang urang mah kalau mana beragama ada taklid urang mah. Nya. Contoh, orang bisa ayeuna beragama Islam. Lamun kolot urang lain Islam, mungkin teu urang Islam. Kayak gitu kan? Lapena urang lingkungan hidup di lingkungan agama Islam, kolot urang Islam. Urang Islam soteh, ada gitu. Nya, ya urang mah Islam taklid, urang mah. Beda nu Islam dengan pencarian, model seperti ayah jalmi anu mualaf. Tadinya luar agama Islam. Ku pencarian jiwana, pencarian jati dirina, boleh berbagai perjalanan spiritual, akhirnya menemukan hidayah, yakin nyekel akan agama Islam. Tak beda deh iman kitu mah eta mah. Eta mah jajem hatena. Ai urang mah kalau bahan iman naon? Islam naon? Taklid, urang mah kumaha kolot, urang mah kitulah, kumaha kolotnya. Kumaha pelingkungan urang gitu dah. Kolot Islam bukan teh lamun kolot Islam mah walau-walau. Martabat iman teh aya 5. Kahiji iman taklid tadi teh. Jadi mastikeun hate teh ku ucapan batur, teu nyaho dalilna. Urang iman teh, Islam teh pedah ucapan batur, pedah kolot geus kitu. Katama ayeuna pada kolot Islam, kata urang getol ngaji cek kiai kitu, cek guru kitu. Tah beki yakin kaimanan ka Islam urang teh, kan urang kagolong iman taklidnya. Sah iman kitu sah teu? Sah. Wa huwa yasiu imanuhu ma'al isyani, tapi aya dorakaan. Sah nama aya dorakaan iman kitu teh. Naon sababna? Bitarkihin nad ku sabab bitarkihi anadro aya istidlal. Ku sabab ninggalkeun neangan dalil. Urang bisa kata mainna anu salat, cekolot salat teh lohor 4 rakaat, salat 4 rakaat. Teu nyaho dalilna, teu nyaho aya ilmuna. Tah eta doraka iman kitu teh. Sah-sah mah ngan
neraka gitu teh gitu. Ieu kudu kumaha tuh? Daek ngaji urang maksudna ilmuna main micin neraka teh gitulah. Nya in kana qadiron ala dalil. Lamun teu mampu maneangan dalilna teu kasih neraka, kan lamun urang mampu, urang aya dihitung ayeuna kawasa bisa kene ngaji, bisa kene ka pangaosan, teu hadir ka pangaosan, sah iman mah ngan doraka. Nomor kedua iman ilmu. Iman ilmu mah iman teh dibarengan ku marifat aqaid. Kalau dalil-dalilna Allah teh wujud, Allah teh kidam, Allah teh bako. Dalam Allah teh wujud ti mah urang ayana. Lamun Allah ti heula, mun Allah paneuri, urang aya kumaha wujud aya wae. Da urang aya teh pada aya Allah kidam. Gitu kan? Nah, kalau mengerti ka dalil kalau gitu eta iman ilmu ngaranna kitu nya. Nomor katilu iman ayan. Iman ayan teh maribatullah bi muraqabatil qalbi. Payagi borobuan hati tarfatain. Nyaita marifat ka Allah, uninga ka Allah, kalau hati anu muraqabah sehingga Allah teu leungit Allah teh tina hatena, tina tungtung panona. Perasaan pakanahu ya roh perasaan Allah teh hareupeun. Iman naon tah iman ayan kitu. Iman kitu mah urang sangguteun kitu. Allah teh hareupeun, Allah teh sahareupeun urang. Ibadah bener-bener da soal Allah sahareupeun, rek maksiat teu daek da Allah sahareupeun. Itu kawas ke sakola, ke ujian di sakola, guru pengawas aya di dinya, daek nyontek teh urang. Guru wah gigi urang cicing nangtung, da mun daek nyontek urang teh sieun nya. Tah iman ieu ge saperti kitu. Allah teh kawas aya hareupeun urang. Itu. Urang mamputeun kitu. Moalnya, moal mampu namanya. Nomor kaopat iman hak. Iman hak mah ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Ningali Allah ku hatena. Allah teh. Makom musyahadah sebutanna teh. Ieu perasaan geus katingali Allah teh. Aya tadi mah perasaan, iman ayan mah perasaan Allah teh sahareupeun nya. Iman ilmu, iman hak mah Allah teh katingali ku hate. Katingali beuki jero iman lima ya. Nomor kalima iman kalima mah iman hakikat. Nyaeta iman hakikat mah alpanau billah wa syukru bihi falyashadu ilaihu kaman goroko bi bahri walad jaro sahilan. Ieu mah iman al marifat mah nyaeta iman hakikat mah nyaeta geus perasaan pana geus teu aya naon lah iwal ti Allah wa syukru bihi mabok ku Allah teh kitu. Nukin mau sepakatan geus teu kaudat. Tah wal wajibu ala syasi wajib ka jelema mah ka urang ahadul kismainil awalaini salah sahiji tina dua bagian nu tieulan iman taklid jeung iman ilmu. Urang mah tanya geus dua eta mah urang mah kanu katilu kaopat kalima mah moal kaudag moal katileuman urang mah nya pantang urang mah geus iman taklid jeung iman ilmu. Iman taklid kumaha? Percaya ke Allah, percaya ke malaikat, ibadah, nurut ka kolot, nurut ka guru. Cek guru kitu enggeus tah urang mah. Nya da eta guru teh belajar ti guruna terus sampai ka Rasul. Moal semata-mata eta guru ngawani ngajarkeun, lamun teu tanggung jawab kana-kana. Ya lamun cek kita mah cek bahasa dusunna bahasa kasar teh mah keula kumaha guru we urang mah. Guru kitu-kitu kieu asal hati percaya gitu. Asal hati percaya. Lamun geus eueuh kepercayaan hati kana guru semua bener ibadahna. Nya, iman taklid urang mah. Daya guru tuturkeun guru lah. Cek guru kudu kitu, guru kieu. Lamun kadua iman ilmu sok teangan dalilna. Pana urang wajib salat teh naon keteranganna. Pana urang kudu puasa teh naon keteranganna. Di mana ieu? Nah, Al-Qur'an surah Al-Baqarah 123 ieu mah puasa mah. Berarti apa dalilna? Geus kan tapi karena iman ilmu tan apa dalil mah gitu. Tapi lamun teu apa dalil daripada heseneangan terus urang waktu geus balik nurut ka guru iman naon? Iman taklid ya urang mah aman ku eta nya sah iman urang lah gitu nya. Untuk moal naon? Moal cilaka aman ku iman ka hiji urang mah.
Ulah hayang karena iman 3 4 5 eta moal aya undang urang para wali gitu mah. Tak para wali mah ketika tadi nunggus kalimah hakikat anu geus maujud mau manunggalin jeung Gusti Allah. Geus teu katingalina naon salian ti Allah. Ketika ditanya ke urang mah tak sesat. Eta kasapeun naon itu? Allah. Kata kacau naon itu? Allah. Kana pager naon itu? Allah. Keur manehna mah iman hakikat geus bener. Sabab geus teu ningalina naon kecuali Allah. Tapi kan urang sesat urang mah kitu. Matak bageula Syekh Siti Jenar di kalangan Wali Songo ajaranna sapertos kitu, geus marifat geus tinggi model kitu, bisi nyesatkeun ku wali lain dibunuh. Lain hatosna dibunuh tekan hewan lain, bilih umatna ikut sesat kitu maksudna kitu. Ceritana kayak kitu. Nah. Faidah teuy faidah. Man taroka arba kalimatin kamu la imanuhu. Sajalma nu ningalkeun 4 kalimat maka imanna sampurna. Mana? Hiji aina. Non aina teh? Aina aya aina. Ada teh si aina. Si aina. Aina teh di mana? Di mana aina teh? Ya, di mana sana. Aina teh. Aina di mana? Kaipa. Kaipa teh kumaha? Namun dia kita budul mah kaipa teh bisa bahasa keuyeub teh. Kaipa teh baisan. Kaipa kumaha? Wa mata sareng mata teh iraha. Sareng kam sabaraha. 4 kalimat tinggalkeun urang tentang Allah nya. Di mana Allah? Kumaha rupana Allah? Iraha ayana Allah atau iraha Allah? Sareng sabaraha Allah. Eta 4 kalimat tinggalkeun urang. Tong aya timbul hate pertanyaan mulai kitu. Iman urang sampurna. Ngan bising teh mah aya nu nanya ka urang, aina Allah? Di mana Allah? Jawab urang kumaha? Allah teu perjogi tempat jeung zaman. Sanes tengah kadua tempat yang Allah. Ngan Allah mah teu butuh tempat. Urang mah kan di mana si Jawa? Tuh ke di mushola. Berarti tempat tadi di mushola. Di mana aya si Ook? Tuh ke di WC. Bisa kata mah. Dia buat tempat tadi di WC. Tah Allah di mana Allah? Allah mah teu butuh tempat, teu butuh zaman. Itu watosna. Lamun taros deui kaifa Allah? Kumaha Allah teh kumaha rupana? Nah Allah teh jangkung, Allah teh gede kumaha? Jawab urang laisa kamislihi sayun. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Moal aya ayeuna bayang urang moal aya. Urang bayang Allah teh kieu, lain kitu gitulah. Bayang teh kitu nya. Jadi unik ya. Lamun urang ngabayangkeun Allah, tah lain eta bayangan teh gitu. Tapi lamun ngabayangkeun jin nya dirinya gitu. Urang tempat angker. Wah, jigana aya jin nya aya teh gitu. Nya lamun tempat pikasieun jigana aya juri kieu, aya eta teh kitu nya. Ulah-ulah beuki gini kan contoh. Ya mah. Tapi lamun ayeuna ngabayangkeun Allah bayang ka situ, jawabanna lain. Nya eta kitu. Pertanyaan katilu kumaha? Mata Allah. Iraha Allah teh mimitina tungtungna jawab urang Allah teh awalun bila tidak akhirun bila intiha. Awal teu aya mimitina, akhir teu aya tungtungna. Itu Allah mah kitu. Kati bakal teu awal tapi teu mimitina, akhir teu aya tungtungna. Naon sabab? Apa Allah mah anu ngayakeun nya. Sabaraha Allah? Jawab urang kumaha? Qul huwallah Allah hiji. Tadi Allah teh awal teu aya mimitina, akhir teu aya tungtungna. Nah geuning teu hati, da Allah nyiptakeun waktuna ge. Allah nyiptakeun ayana ge. Nu penting mah Allah mah aya we. Bahkan Allah geus aya sampe we kalimat aya. Nya. Bakal tetep aya walaupun kalimat aya geus teu aya gitu. Allah mah moal kakeunaan ku teu aya. Bakal sampe kalimat teu aya. Bakal tetap aya walaupun kalimat teu aya geus teu aya gitu. Nu penting mah aya we Allah teh kitu nya. Anu urang mah ulah jauh-jauh iman taklid we urang malah nya. Nomor kadua ngimankeun ka malaikat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bin Pak Nabi malam kada Rabbi ya Nabi ya
bakti alana wa qorobatilana pidit. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu anu dipasikeun, mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu, mugi kersa Gusti ngartoskeun